Jack. Nah kabina-bina ting atuh anak aing nginjem mobil mah teu dibere. Da dipake atuh badoy ku saya. Aya nu geuring sakedeung cek aing teh ieu mah. Ini parah nih. Cing, nah karena yang dia itu bapak mana neangan? Bapak urang. Heeh, buru tuh bisa ngamuk. Bener. Heeh. Bisa melotot wae. Neangan mana ti tadi? Sok. Enak nih roti jeung teh pucuk. Sepisana eueuh. Ditipu ku aing lah, pusing. Kuat aing roti ya. Aduh, mantap men. Aduh. Nyah. Aing mah neh nanaonan ket. Bapak aing teh nitah teu naon. Gitu, neangan maneh. Neangan naon? Neangan maneh tadi. Naon bapak aing mah teu neangan ket. Nah ieu roti aing diberi kuring. Lah, bira roti tengenah atuh. Tengenah ya mah. Tangi. Kalau betul. Tengenah we. Tengenah ya mangis tangi maneh ulah bisa karacunan. Nah tengenah-ngeunah tuh we dipurakan ieu resek beak. Ben wae urang nu karacunan mah tuh. Aduh, kana betul. Oh, kabaca ku aing. Sia nyebutkeun bapak aing ngageruan teh hayang roti meureun nya. Hah? Antu tadi neangan maneh. Yo, pan ieu mah aing mangsa nungkul bisi tengenah. Lamun ngeunah tang kaengek meuli ke maneh dibere di ku aing. Ngalam we. Sia mah tipe mislihat ka aing kitu mah kehed. Kop atuh kop. Engke digantiannya mun ngeunah urang ik meuli pan. Kok dah ngeunah atuh. Anjing ieu mah teh amis. Tuh amis. Kop eta mah jeung manehnya. Da can dibayar ieu eta teh. Eta 2.000, eta 4.000, 6.000-an. Anjir, can dibayar isal. Acan eta kabi eming nu dihareup. Sabaraheun? 6.000-an meureun. Kayak urang bejakeunnya. Kumaha acil gitu di duitana. Tah. Pengmalkeun atuh. Kok belum teh apes aing. Bukan geus dibayar ku si isal. Jadi rugi kieu mah. Nahan kieu angin aduh sepoi-sepoi. Naon sah? Ieu keur aduh keur ngangin we kieu Mang Jek aduh. Mang Jek teh kulungan pisan sah. Naon? Wayahna minjem duit sah. Minjem duit. Enggak pira lah duitnya mah 100.000 we sah. Penting naon atuh minjem duit. Aya butuh perlu bisa enggak ada satu bisa dicari tapi urusan pribadi. Ayo. Udah ayeuna pisan ayana. Lamun eueuh ayeuna wah bakal viral we Mang Jek teh. Pirang. Heeh. Bakal era-era tempat wayahna. Kulungan. Duit nangan 100 lah Mang Jek. Aduh, mohon pisan sah. Thank you banget. Mana benar harus dibayar bagus kasep teh soleh. Nuhun pisan sah. Ya. Nuhun. Atuh. Nuhun sah. Kayak insyaallah lamun inget ya gantian ngecek kaca. Aduh. Nah lamun inget atuh mesa. Nah naon itu Mang Jek teh naon itu kurwak-kurwak. Minjem duit 100 nah. Sia mah geus teh nyaho we atuh na dibere. Pan karunya datang ka di tek ceurik cenah lamun teh pirang. Sia mah panyaho bari tong ke SMA aya. Heeh, namana kumaha nya? Bener mah gitu. Nyaho teuing eta mah bener-bener lawan pan geus gara rese. Aing mah mun sakali-kali deui ulah dibere deui mun nginjem duit sia mah. Bisa pake ku sorangan. Emang Jek. Bener gitu bener. Faisal, Inung kolot maneh gering cenah. Atuh minjem mobil we ka Mang Jek. Di mobil. Heeh. Pan manehna besok minjem duit ieu ka maneh jigwat. Dibere gitu. Dibere pira ku teh dibere manehna besok minjeman ka maneh pan minjem sagala. Heeh gitu. Jigwat buat lelati. Heeh. Iya. Hah, si Isa bagir. Mang Jek. Mang Jek. Coba urang minjem mobil cenah. Hah? Minjem mobil. Oh, sal. Wayahna dipake euy. Lain pelit urang mah. Dipake. Cih, wayahna ieu mah Mang Jek. Ini kalau urang dibawa ke rumah sakit buru ka, Atuh dah, aya rek dipake mobilna ku urang kumaha atuh sal. Lain pelit urang mah. Moal mal bisa sal. wayahna. Mal bisa. Wah, aku mah Mang Jek masih gak butuh apa we keur butuhna.
Bang atuh Yang mobil aing. Onap. Mau diinjam-injamkeun mobil aing mah. Aing pakai bobogohan mobil aing nah. Lumayan si sayang. Kita jalan-jalan, ajak makan. Anjek. Nah kabina-bina teh atuh anak aing yang hinjem mobil mah teu dibere. Da dipake atuh badoyo ku saya. Aya nu geuring sakedeung cek aing teh ieu mah. Ai urang rek make kumaha atuh? Aing rek bobogohan ye. Kumahanya aing nginjem duit. Pagawean teh nginjem duit kasih Faisal ka anak aing. Kabina-bina teuing aya nu geuring ka rumah sakit cek aing teh. Kumaha atuh nya? Atuh gampang teh bobogohan. Kos lain jeung tetangga we teh aya pangabutuh deui ge. Bere nginjem mah. Nya moal, da urang rek dipake badoyo. Duit pen tadi we duitna. Pan tadi duit urang yang dipake dipaksa cenah wayahna bisi mirang. Da geus eueus duit teh geus kapake. Kumaha atuh? Urang rek ditolanya atuh. Geus ka dieu teh we duitna nu tadi cek aing teh si Faisal nginjem ka batur teh dibere mah kabina-bina teh teh kos lain jeung tetangga wae. Ya geus eueuh atuh da geus eueuh. Wah. Bohong. Aduh, Hok jangan sah. Kapan ya aya? Wah, sia teh kabina-bina. Wah, aing geura. Anjok napa sekali mah? Ke Bandung Jang. Oh, mereka ke Bandung. Kalau kadalaan indung aing nih, Mang. Ya, sabarang geus ke Bandung. 50.000 Jang. Jadi duaan 100. 50.000. Heeh. Ayo naik, Mang. Ben, tarik. Bener teh ka Bandung. Benar si teman doyak. Ayo tarik. Kade salah sia tapi omongan deui aing kamari ge dicarekan. Mang, stop Mang karen, Mang. Hop. Oke, lo. Ibunya tadi. Jang, kira rek ka Bandung. Iya, Mang, urang pengajaran unggul hayang nempak kelap teh sebanteng ngeunaheun nih, Mang. Tuh jadi mama aing kabur sieun ku Mang tah. Paling tahu. Doyak. Royan dia mah. Cek aing ge naon sing bener nanyana aduh aing kenek kos ke Karawae kenaikan geus 5 bulan saade deui. Neng, ke Bandung. Oh, tapi abi teh nu buat budak tuh juga cai. Sok naik ke lah. Budak mah ku abi kayak diteang. Sok mengenek. Saha deui atuh nelpon. Halo. Aing nang budakna ka cai. Oh. Iya di dia kene. Oh geus ngadaguan. Oh, siap. Oh berangkat. Oh, segala budak-budak teh. Iya nanaonan, Man. Hah? Mobil mana? Iya nanaonan ieu. Padaya. Goblok ka ditinggalkeun di aing. Iya nanaonan ieu. Padaya.